eta kembang ieu heula teu namut kembang nun buru-buru Ragadipati enggak Ragadipati enggak kawatos sia cek Subadra enggak sing buru-buru Kakang Semar Bapak buru-buru bikeun buru-buru Bapak enggak atuh teu namut kembang agan eta kembang anu diijem heula anu diijem teh ijem heula ku kaula sakedeung Kakang Semar teu namut kembang agan kalah banyo si Semar teu namut Bapak tunggu da uing teh panon peda kapan Bapak teh tadi teh nginjem kembang henteu jang henteu muru kana teu kedeui murid nges ngabohong eta kolot Semar teh geus kasohor ka mana-mana Semar teh tara bohong Bapak teh geus kasohor Bapak teh tara bohong tara mani geus kasohor tara kabagean itu iya kitu teu namut kembang agak buru-buru Semar Badranaya teu namut bujeng hingga kajaring teh ngimpi-ngimpi acan di Semar dinamut kembang nun kurang ajar siap ayana aming tuh nya dikepret we da eta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh batur agehan cing Bapak buru-buru atuh teu namut yang teu namut suntrungkeun itu nah itu ngadon banyol we buru-buru Semar teu namut Pajar talelu mawala kurang ajar Badranaya ngadon ngaheureyan kadunungan kurang ajar bagat ayana bikeun atuh Bapak ai itu Bapak bikeun bikeun atuh teu namut jang agan teu namut kembang agan ai kalah ceurik marukana dek mulu sedih meureun mainnya mah jeung sedih ka bangsat gua menyerek mulu sedih ka mainnya milu sedih kanu bohong Bapak teu nginjem jang coba dek dijual meureun agan abdi mah ulah dicacanak agan nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kalakuan Bapak nu model kitu jahatna mah sarua na sia aduh tuh Bapak uing dikepretna teh nyeri anak ditenggelan batur mamawa ka akang tah tingali ceuri uing ngucur deui nya teu payak kagugah bikeun Semar Badranaya teu namut lan kurang ajar siapa ayana teu namut agan teu namut kembang tapi kaki itu eta Bapak aya kedua nyontoan teh nasib ieu Semar Badranaya lajeng dicanak ku Arjuna kaluar disiksa diperwasa atuh ya astra jingga dawala Gatot Kaca anu purngapul ngaraga meneng ngelok mangkat kaget ningali laku lampa Semar Badranaya anu parantos ngabohong tengangken namut kembang kayaan di luar masyarakat uyah-uyahan cocorowokan naon jadi margi Semar Badranaya kenging panyiksa sorakan ahla dia naon itu Semar Badranaya ditenggelan naon buka waduh kurang ajar Badranaya dek dipasrahkeun kurang ajar aduh aya anak nun isi abdi teh bujang ingat kajaring teh himpi-himpi acan nun nah naon anu kena diangkeun ku jisi abdi atuh agan
agar isi abdi mati rumah kaulah nu nambut kembang badar naya bener maneh teh moal ngaku sumuhna urang tu anu kudah diangkeun ayana ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara umumku ayana kurang ajar bangsa deka kidujung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong aya diit nagara aing teh sudi nenyo ku sabelah mata kurang ajar nepi kaki nasib aing agar abdi mah ulah dicacana agar sarwana kurang belum ompong bapak bapak teh sarua jeung penyaah ka anak bapak naon atuh anu kudu diaku ku bapak aja bapak Arjuna ngaleos di payuneun Semar Badranaya bari benuh sakalangkung amarah anu teu kawadahan dina waktu eta lebet ka kaputren aku gulung Dewi Subadra anu teu damel atuh ieu Semar Badranaya lumampah di serangan Astra Jingadawala anu parantos ditunung ku Arjuna panengahing Pandawa ujang naon atuh anu kudu diaku ku bapak ujang geus Pak kurang reureuh heula di ieu tempat dina pentang kacaringin anu sakiliuhna nepi ka kieu jar ieu teh buah-buah jurig anu jadi wuri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu bakal ngadu domakeun antara urang jeung pamimpin ujang hayana pasti tenggelan ditajong ditojosan ku beda mamah teu nyeri ujang bapak teh tapi nah atuh ana di Ciduhan mah beungeut aing teh hirup asa dijieun tampolong teh ujang kagores hate teh ulun kumaula ti zaman manu mayasa nepi ka Panawa ayeuna kakara meunang kanyerian anu luar biasa beungeut dijieun tampolong ujang nahan nasi bapak kieu teuing ujang kumaha bapak geus